Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarta acan dimulaina ieu wawancara nepangkeun nami abdi Putri Anini Barata ti kelas 10 MIPA 2. Di wawancara pun Bapak ngeunaan poe basa Indung. Sarta acan dimulaina ieu wawancara abdi bade naros nami Bapak saha? Nami Bapak Kang Jimpo. Naon sih basa Indung teh, Pak? Bahasa Indung teh bahasa asal anu dikaluarkeun ti asalna orang tua. Sapopo we bahasa anu dikaluarkeun. Menurut pun Bapak, poe bahasa ibu teh penting teu? Penting. Ame ngabudayakeun bahasa daerah. Supados henteu punah ku zaman. Kira-kira upaya naon wae supados kaula muda ayeuna teh tiasa leuwih ngahargaan gitu kana basa Indung teh. Tiasa kagiatan anu aya di lingkungan sekitar di rumah atanapi di jalan di komunitas supados tiasa dilestarikeun bahasa Indung teh. Eta teh bahasa anu rada sakral upami hical eta teh bakal aya kamunduran tinu budaya urang budaya Sunda khusus. Hatur nuhun Bapak. Wassalamualaikum Sami-sami. warahmatullahi wabarakatuh.